Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu di kelas daring Basa Sunda Laungan K2. Setacan urang ngawitan diajar, hayu urang ngadoa heula sasarengan. Ngadoa di kawitan. Rengsek. Mangga alat tulisna disiapkeun heula. Sangkan nalika Ibu ngajelaskeun hideep tiasa langsung nyerat dina buku sewang-sewangan. Nah, di laungan kahiji Ibu tos nataan hiji-hiji aya naon wae anu bade dijelaskeun di semester kahiji. Anu kahiji nyaeta aya bab paguneman. Nah, kamari ku Ibu dijelaskan saalitnya paguneman teh cenah saur Ibu teh dina bahasa Indonesia nama disebat percakapan. Tapi harti dina bahasa Sunda nama nyaeta obrolan silih tempas antara dua orang atawa leuwih. Basa anu digunakeun gumantung kana suasana jeung batur nyarita. Nah, salaresna mah paguneman teh hiji aktivitas anu mineng dilakukan ku urang sadaya. Nah, anu paling mineng misalkan di bumi hidup naros ka mamah. Mah di mana kos kaki abi misalkan saur mamah teh dina laci. Nah, eta teh tos lebet kana paguneman nya. Hidup ka warung di peluarang mamah. Eta tos paguneman sareng anu ngawarungna. Nah, bilih hidup masih kene galau Bu, nu kumaha sih contona paguneman dina basa Sunda teh? Tah anu sapertos kieu biasa diaosnya ku masing-masing. Aya paguneman Agus sareng Gina. Nah, gitunya contoh paguneman nganggo basa Sunda. Salajengna hal-hal nu kudu diperhatikeun nalika urang paguneman. Kahiji, ngaregepkeun nu nyarita kudu daria. Daria teh antusias gitunya. Jadi geus pastinya upama aya nu nyarita urang teh kedah katingali ieu antusias gitu hoyong menanggapi hoyong terang gitu hoyong pokona supados ngahargaan anu nyarita we nya urang teh kedah antusias. Kadua, teu kengeng motong kalimah atawa omongan batur. Geus pastinya nu namina aya jalmi nuju nyarita dipahing urang motong nya kusabab eta teh henteu sopan. Jadi saupamana bade menanggapi antosan heula anu nyarita teh rengseh heula nyaritana nembe ku urang ditanggapi gitu omonganna teh. Salajengna nyarita kudu daria. Tiponya eta teh daria. Sorana bentes jeung tetela. Jadi ngaregepkeun kudu daria. Lamun urang nyarita ge kudu daria, sorana bentes jeung tetelanya. Tos pastinya lamun urang nyaritana antusias, pasti nu ngaregepkeun oge antusias. Di barung ku urang teh sabari bentes sorana jeung jelas gitu. Caritana teh pasti batur ge ieu resep gitu ngupingkeun caritaan urang teh. Terus salajengna nyaritana ulah gancang teuing atawa ngayayay nya pokona mah ieuna naon sih nyaritana teh ulah gancang ulah lenglek gitu jadi slow we nya slow gitu. Nu penting mah naon nu ditepikeun teh bisa kaharti kudu ngupingkeun gitu. Salajengna naon nu dicaritakeun kudu saluyu jeung jejer nu keur dicaritakeun. Misalkeun ye hidup teh nembe datang ke kelas tapi rerencangan teh nuju ngariung. Nah, nuju nyaritakeun ngeunaan MPLS. Nah, saupamana hidup hoyong ngiringan nimbrung berarti hidup teh kudu nyaluyukeun jejer naon nu keur dicaritakeun MPLS pan berarti hidup ge upami bade ngiringan nimbrung kedah nyaritakeun ngeunaan MPLS oge gitu. Salajengna nyarita ngagunakeun lentong nu merenah.
Nah, lentong teh nyaeta lagam. Misalkan hidup teh naros. Ari lentong atau napi lagam naros sareng lentong ngambek pasti bedanya. Misalkan ya naros. Terus ti mana ya teh? Kan gitu narosna. Lentongna nya gitu. Lentong naros. Tapi saupamana hidup narosna kieu. Terus ti mana ya teh? Tah nyentak gitu sama nyentak. Tah kan teu ieu nya nu aya anu ngupingkeun teh salah paham. Itu budak teh ongko naros tapi nyentak. Jadi kedah pernah lentongna. Salajengna nyarita di barungku rengkuh anu merna sarta pasama nu marahmai. Ya, jadi salian ti sorana kudu jelas, kudu bentes, kudu daria, jejerna kudu saluyu, lentongna kudu merna. Tah dina gerak-gerik urang ge kudu saluyu jeung naon anu keur dicaritakeun. Terus rarai urang teh kudu marahmai. Marahmai teh ente judes, ente cules gitu. Jadi ramah gitu. Jadi anu ninggalina oge anu ngaregepkeun caritaan urang ge, anu nuju ngawangkong ge pasti resep gitu nyarita jarang urang mah teu ieu cenah teu judes gitu tah. Nah, eta nya anu kudu diperhatikeun teh. Kade hilap catetnya mungkin di ieu ditungtung penjelasan ku hidup foto catatanana dikirim ke classroom gitu. Salajengna. Nah, tadi kan di slide kahiji pagunuman teh cenah gumantung basana teh gumantung kana sareng saha jeung suasana nyaritana. Nah, ieu nyambung sareng tata krama basa Sunda. Tah, tata krama basa Sunda teh nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita. Anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeun pikeun silih hormat jeung silih ajengan. Pikeun saling menghormati dan saling menghargai eta teh maksudna teh. Nah, tata krama bahasa Sunda teh dibagi tilu. Nya, kahiji aya lemes. Lemes mah dipake nalika ngawangkong jeung saluhureun saperti ka indung, ka bapa, ka guru, pokona anu usiana saluhureun di urang. Contona kecap tuang. Bapak tos tuang teu acan. Tah saupamana harus ka bapa kedah ngagunakeun kecap anu lemes. Tuang. Terus ayat tata krama bahasa nu kadua teh nyaeta loma. Loma dipake nalika ngawangkung jeung saentragan atau babaturan. Wud geus dahar can. Tuang dahar hartina eta keneh nya mung nu ngabentenkeun lawan bicara urang. Anu katilu kasar, ieu mah tong diturutnya sabab kasar mah mung kasato. Jadi anu sok nyarios kasar eta berarti titik-titik nya gitu. Teu kengeng nyarios kasar. Contoh, eta hayang lain geura nyatu. Tah, nyatu dahar tuang hartina sami nyata barang emam gitunya emam. Di kusabab lawan nyaritana beda. Tah dibentenkeun tina tata krama basana. Kituna bahasa Sunda mah jembar pisan ya, beunghar pisan. Jadi sakecap teh tiasa hartina benten-benten gitu. Maksudna sanes hartina benten-benten tiasa kanggo bapa, kanggo rerencangan, kanggo sanes geudeung kitu nya. Ieu tilu tahapanana teh. Tapi anu biasa dipake ku urang sapopoe mah biasana basa loma, basa hormat, atau napi bahasa lemes sabab bahasa kasar mah jarang dipakenya eta mah awon terkengeng dianggo. Nah, tapi nganggo bahasa hormat teh, ragam bahasa hormat teh aya dua jenis. Kahiji bahasa hormat keur sorangan. Dua, bahasa hormat keur kabatur. Misalna bahasa hormat keur sorangan teh nalika urang nyarios ka saluhureun nganggo ieu karena eta ka urang gitu tah. Misalkeun urang teh naros ka bapa, bapa tos mulih ti mana? Urang naros ka bapa kan, tos mulih ti mana? Tah, upami urang ditaros, neng tos di mana? Abdi wangsul ti sakola misalkan gitu janten. Ari urang anu ngajawab mah atanapi ngawaler mah nganggo kecap
bahasa hormat keur sorangannya saupamana urang naros kasaluhureun bahasa hormatna nu dianggona anu mulih nyandak gitunya tuh loma balik hormat keur sorangan wangsul ka baturna mulih ai karencangan mah mangga bade nganggo nu loma ge teu nanaon sopan kitu tah anu tekengeng teh nalika urang nyarita atanapi nyarios kasaluhureun nganggo bahasa loma nya tekengeng tah ieu teh mung saalitnya contona seueur pisan ya seueur keneh tiasa ku hidup di pilarian atanapi ditaroskeun ka ibu ramah hidup. Nah ieu nya contona salajengna salianti tata krama basa anu tadi aya oge di bahasa Sunda mah saking ku jembarna aya oge kecap pun sareng tuang. Kumaha sih carana ngalarapkeun kecap pun sareng tuang di kahirupan urang teh? Coba sami teu sih tuang anu ieu sareng tuang anu tadi dina contoh una usuk basa atanapi tata krama basa. Bentennya tuang di dieu teh sanes tuang emamnya. Nah, contoh cenanya tiasa diaos kamari abdi tepang sareng tuang rama. Contoh nu kadua, pun bapak teu acan mulih ti kantor. Nah, kecap pun didinya ngandung arti anu kuring. Upama urang ngagunakeun ragam bahasa hormat, kecap tuang ngandung arti anu anjeun. Upama ngagunakeun ragam bahasa hormat. Nah, jadi misalkan hidup teh nyarita tapi bade ngajelaskeun tentang anu urang misalkan pun ieu mah pun adik mah sakolana di SMP 13 ari tuang rai sakola di mana gitu janten ari ka batur mah narosna nganggo tuang tapi kanggo urang nyalira mah pun nya. Nah tiasa dibentenkeun ya tadi kan ragam bahasa hormat teh aya 2 kasorangan sareng ka batur. Nah contoh anu kahiji kamari abdi tepang sareng tuang rama kan ieu urang nyaritakeun rama batur berarti atanapi bapak batur berarti nyebatna rama sabab ka batur tapi ku sabab anu pun bapak mah kan kanggo kuring janten nganggo kecap pun ngartos teu ngartosnya upami teu ngartos tiasa ditaroskeun langsung ka ibu. Nah kitu saratnya aya ngalarepkeun kecap pun jeung tuang sanes emamnya omat. Nah pedaran babi hiji ngeunaan paguneman teh mung sakitunya ayeuna pancen atanapi tugas ti ibu kahiji catet pedaran ti ibu di buku sewang-sewangan tuluy foto kirim ka Google Classroom. Jadi naon wae anu tos ku ibu dijelaskeun mangga dicatet dina buku tos dicatet ku hidup foto nya kirim ka Google Classroom. Nu kadua ngadamel paguneman jeung babaturan make ragam basa loma minimal 10 paguneman atanapi obrolan tuluy foto kirim ka Google Classroom. Jadi saatos hidup nyatet foto langsung hidup ngadamel atanapi ngarang paguneman jeung babaturan temana bebas nya nganggo basa loma teh bahasa anu kanggo rerencangan saentragan atanapi babaturan minimal 10 paguneman misalkeun 10 paguneman teh kieu assalamualaikum hiji cenah waalaikumsalam 2 pujina aya 3 4 aya di lebet 4 tah kitunya 4 salajengna pokona dugika aya 10 paguneman eta teh minimalnya 10 paguneman teh upami langkung ti 10 nilaina ge langkung ageng saatos didamel paguneman tuluy foto kirim ka Google Classroom. Nah kitunya ngartos barudak sok mangga kerjakeun upami aya pertarosan taroskeun ka ibu di komentar Classroom atanapi di grup WhatsApp
kelasna masing-masing. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.